Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah wa qala habibuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha amalu kulluh wa idza fasadat fasada amalu kulluh. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya hadratal mukarramin, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, bil khusus sepuh orang Sereria Kersana Abah Ahmad begitu hilaf akhinal mahbub sahibil wasilah mengajadikan cukang lantaran simkuring dongkap ke ieu tempat pangarsa al Ustaz Rahmat oge ka para kiai anu sanesna, para qori anu sami ku simkuring dibihormat gitu hilaf guru urang anu ti Pulau Sari anu kin bade nyampaikeun tausiahna ka urang doakeun mudah-mudahan para guru-guru urang, para kiai urang, para kasepuhan urang, mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan umur anu panjang tur sehat wal afiyah. Mudah-mudahan sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna, ditambih-tambih kabarokahan milik rizkina, dipaparinan keturunan anu soleh tur solehah, dipaparinan kakiatan dina istiqomah, pageh nyekelan akidah ahlu sunnah wal jamaah, sing rarajin ka masjid sholatna berjamaah, sing rarajin ngararaos dararongkap ka madrasah. Mudah-mudahan jeung tatanggana sing ramah tamah, anu jomblo sing enggal nikah, sareng mudah-mudahan ketika mereka kembali kepada Allah maut ngarana mudah-mudahan aya dina maut
maut anu husnul khotimah. Ucapkan dua kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintahan di bawahan dugikeun ka atasan bil khusus Bapak Kepala Desa-Desa Cinoyom anu mana tadi parantos nyampaikeun sambutanana nu sakitu pohara semangatna mere semangat ka urang selaku rakyatna. Mudah-mudahan anjeunna ku Allah sing dipaparinan umur anu panjang, sing dipaparinan ka istiqomahan karunya kanu jadi rakyatna, sing bisa ngabahagiakeun dunia jeung akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bil khusus segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Cibugel, para pemudana, ibu-ibuna, bapak-bapakna kum sadaya nutos berjibaku bahu-membahu pikeun mensukseskeun ieu acara. Urang doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbanan urang Cibugel ku Allah sing ditampi jadi amal ibadah anu saleh. Harta banda nu dikaluarkeun kana ieu acara mudah-mudahan ku Allah sing diganti ku kapangganti anu berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan ya kampung Cibugel anu tanina ku Allah sing dibarokahkeun tanina, anu usaha ku Allah sing dibarokahkeun usahana, anu dagang ku Allah sing dilariskeun daganganana, nu paling utama geura baguskeun ya jalan ti ditu ka dieu. Ripuh kulana masalahna ya. Amin. Mudah-mudahan orang kampung Cinoyom ku Allah, orang kampung Cibugel khususna umumna sadesa Cinoyom, mudah-mudahan ku Allah sing dijaradikeun jalmi anu resep kana ibadah, putra putrina sing soleh tur solihah, dipaparinan milik rizkina seueur tur barokah, geura bisa kajian imah nu megah, geura bisa kabeli mobil nu mewah, geura bisa lempang ka Mekah, balikna meuli sawah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan anu sami kusim kuring dipihormat, urang oge sami ngadoa babarengan mudah-mudahan ya urang ku Allah sing dipaparinan umur anu panjang. Ibu hoyong umurna panjang Bu, hoyong sampai sabara tahun. Tenyaho cak ibu-ibu sabaraha bara ringung ya pulang malamun ditanya eta. Ndek dijawab 60 tahun bisi sakedeung teuing. Dijawab 80 tahun bisi kebal teuing. Intina mah ye urang teh Bu, intina betah jasa hidup di alam dunia. Leres punya. Bahkan kahayang mah, kahayang mun bisa, kahayang mah urang teh hayang hirup terus sampai ka surga, hayang hirup bae. Atau sedangkan kan moal mungkin namun asup ka surga tanpa melalui maut mah, sabab salah satu syaratna asup ka surga kudu maut. Kajian teuing umur ku Allah nu dipaparinkeun ka urang rek pendek rek panjang, nu penting umur urang selalu aya dina kabarokahan jeung magfirahna Allah. Amin. Awakna urang ku Allah sing dipaparinan sehat jag-jag waringkas, tanagana bedas, otak anak urangna calerdas, ibadahna urang ikhlas, di imah urang loba beas, dina kantong urang loba duit kertas, ibu-ibu kulitna sing bersih bara rodas, bobogan salakina sing bisa hareras. Ulah hehe, amin. Butuh tante kana heuras, butuh babah bae sok hehe. Amin ya Allah ya Rabbal.
beres roes tutup rampung simkuring ngadoakeun ka para kiai para ajengan kum sarana teh nu kakantun. Ayeuna giliran simkuring nyenta hayang dipangdoakeun, hayang digiliran pangdoakeun ku para kasepuhan khususna umumna ku para masyarakat. Mudah-mudahan simkuring khususna umumna urang kabehan nu kumpul dina ieu tempat ku Allah sing dipaparingan taufik sareng hidayah sehingga urang balik dina ieu tempat nyandak ilmu anu bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu disampaikan Bapak Ibu hadirin sadayana, ulama di bahasa kasar bewios, bahasa kasar mual marah mual hewa mual. Jangan ada dusta di antara kita. Hewa apa mual marah mual ngambek mual ngondang deh mual. Simkuring mah kiai lain, ustad lain, ulama santri ge santri gagal. Bisa hayang adeuleuh santri gagal kula nangtung tah. Katingani tante kaset sedang bejang di lembur malah. Tapi para bapak ibu-ibu biasa nage nusok ngamuk mah nusok gagal. Bener tante? Calon lurah nu gagal nusok ngamuk, calon bupati nu gagal nusok ngamuk. Jadi bisi kula ngamuk ke kaharepna hayang dimaklum bae Ustaz Rahmat. Insya Allah. Ke nu tausiah mah guru urang anu ti Pulau Sari, ieu mangan saukur panambah doang, partai tambahan. Aing ngaran panambah mah di mana-mana ge tilok loba. Temimin hayat temimin diinjem mulanya ngaran panambah mati lok loba meuli bea 10 liter hayang ditambahan cenah ka juhra atuh tambahna moal 10 liter paling gak tambahna mah 1/2 liter mata engke anu kebelna mah jeung nu luasna mah engke guru urang anu ti Pulau Sari simkuring mah ngan syukur lah kamu kan be di dieu mah guru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hakikat izin ti Allah, takdir ti Allah ti zaman ajalina tos tercatat dina sulhi qadim. Bukti daripada takdir Allah tan jiji hadis istilah ahli tauhid dina penting ayeuna bahwa kakumpulan urang keayaan urang dina penting ayeuna itu kejadian sudah dituliskeun ku Allah sebelum urang aya di alam dunia. Jauh sebelum makhluk Allah diciptakan di alam dunia, diciptakan dina segala macam di semakhluk samemeh Allah makhluk diciptakan segala catatan lil ijad wal i'dam ditulis ku Allah dina sulhi qadim. Begitu prak buktina dina penting ayeuna urang ku Allah dikumpulkan dina ieu tempat ieu teh kejadian anu geus ditakdirkeun ku Allah di zaman baheula. Jadi hakikatna ayat takdir ti Allah, wasilahna pangundangna para panitia urang Cibugel, sababiyahna ku sabab urang dibere nikmat sehat jasmani, sehat roha. Nikmat sehat salah satu sabab sehingga urang bisa hadir di ieu tempat. Andai nikmat sehat ku Allah dicabut dina awak urang, ulah gede-gede dibere penyakit nyeri huntu be. Penyakit nyeri huntu maka dulu henteu penyakit nak kemen. Nyeri huntu mah penyakit nak teka dulu ngan nyeri ke bina-bina. Kajelema dilalaga hayang na marah bae. Boro-boro kajelema meong ngalewat men sepak bae. Meong ngalewat dong men sepak bae belum be meong ngancung. Atuh ngancung meong ka hareup imah ngek di tengah imah. Mulitir meong di hareupan imah. Jol ke batur meong, cepat batur meong kunaon dia. Senna bulu angan aing. Usaha atuh buka himat eta. Kunaon kitu maling lauk teu naon aing mah. Kunaon kitu kunaon cenah ngacak-ngacak spray dah henteu aing lewat doang lewat main sepak bes eta. Aja ku bacing batur meong geus cenah geus berdeket emang saya mah edan ya edan saya mah edan. Bawaning penyakit nyeri huntu tapi kulantaran Allah masih kena maparina nikmat sehat ka urang dina penting ayeuna sehingga itu jadikan satu alasan urang bisa hadir di tempat
Sabab orang diberi nikmat sehat ku Allah sehingga orang masih kena bisa hadir di tempat. Sabab diberi nikmat sehat kena ku Allah sehingga orang masih kena bisa ngarasakeun nikmat nang ngenyot sam subrejeung kempot-kempot ngeureun ceramah. Bener tante. Bener tante. Sababna Allah maparinang nikmat sehat ka orang sehingga orang masih kena bisa ngeunah diuk sanajan dina bangku plastik. Bener teh. Coba lamun misalkan diberi penyakit ku Allah ulah gede-gede Pak bisul segede purup gede juga. Boro-boro diuk dina kursi plastik, diuk dina sofa nu empuk bae geus teu ngeunah cicing diuk nyanggeng teu ngeunah. Senung kana ping-ping. Bener tante. Jadi kusabab Allah masih kene maparinang nikmat sehat ke orang sehingga orang masih kene bisa ngahadiran di ieu tempat dalam rangka memperingati hari besar Islam yakni Isra wal Mi'raj na baginda urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj peringatanana lain kakarak tahun ayeuna dirayakeun di urang. Peringatan Rajaban lain kakarak di masjid ieu. Peringatan Rajaban tiap tahun diayakeun di tiap-tiap masjid, tiap-tiap kampung, tiap musola, tiap daerah, tiap masjid, tiap madrasah sering diayakeun peringatan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj nama kitu-kitu bae ngan ieu mah adalah proses urang membuat sertifikasi keimanan urang ke Allah. Pan kuring mah kudu sertifikat. Vaksin make sertifikat. Benar tante bu? Tak iya orang memperingati Isra wal Mi'raj na Kangjeng Nabi sebagai sertifikasi keimanan orang. Orang percaya ke Allah, percaya. Orang iman ke Allah, iman. Iman terkena Mi'rajna jeung Isra na Kangjeng Nabi, iman. Percaya, percaya. Justru orang hadir di peringatan Isra wal Mi'raj sebagai pembuktian bahwa orang percaya karena Mi'raj jeung Isra na Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Isra mah perjalanan tiba baheula ge sarua bae cerita nama gitu-gitu keneh bae. Rasul di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lempang tengah peuting di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Mekah ke Palestina hanya membutuhkan waktu 1/3 malam. Hanya membutuhkan waktu 1/3 malam, berarti lamun peuting 8 jam ngan ukur 3 jam. Sedangkan jarak tempuh di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cek ulama lamun ditempuh ku onta perjalanan sabalik 40 hari 40 malam. Lamun bulak balik berarti 80 poe 80 peuting. Kangjeng Nabi Isra diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya membutuhkan waktu 1/3 malam. Meme suku Kangjeng Rasul geus datang. Lamun secara akal dipikiran langsung ku akal, diterima langsung ku akal, akal orang terlalu dangkal untuk memikirkan perkara nu sangat agung. Otak orang terlalu hina untuk memikirkan perkara nu sangat mulia. Isra Mi'raj kejadian anu mulia hanya Kangjeng Rasul nu ngalaman. Isra Mi'raj kejadian anu sangat agung hanya Kangjeng Rasul nu maha agung nu diagungkeun ku Allah lewat perjalanan Isra jeung Mi'raj. Ayeuna ulah waka ditarima ku akal heula, tarima ku keimanan urang, tarima ku keyakinan jeung keimanan urang apa yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Cek akal urang moal aya manusia bikang teu boga salaki can pernah disentuh ku lalaki boga anak, cek akal teu mungkin. Allah geus ngabuktikeun Nabi Isa buktina. Cek akal urang teu mungkin aya jelema we indung bapaan Nabi Adam ku Allah dibuktikeun. Apalagi cuman hanya perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha hanya membutuhkan waktu 1/3 malam. Apa yang tidak mungkin ketika Allah yang berkehendak? Terus tarima ku keimanan orang, tarima ku keyakinan orang. Oh, lamun Allah anu memang anu ngaisra jeung ngami'rajkeun, yakin bahwa ini adalah kejadian benar. Begitu terus diterima ku keimanan, kakarak di akalan, mencoba akal orang nyampe teh kadinya, orang umpamakeun. Bukan berarti nyaruakeun suatu perkara anu agung tentang Isra jeung Mi'raj disaruakeun jeung perkara anu kecil lain. Contoh kieu Pak. Ayeuna jam urang kira-kira jam 10 tepat.
jarum pendek aya dina angka 10, jarum panjang aya dina angka 12. Kula mah bari nembongkeun jam anyar be mah. Jam 10 pas contoh. Kuari jam 10 pas. Lamun hayang jam 9, lamun hayang jarum pendek nak di angka 9, maka orang kudu nangguan 11 jam. Bener? Lamun jamna lempang sorangan itu kudu nangguan 11 jam. Lamun hayang nempo jarum pendek di angka 9. Lamun jamna nu lempang sorang ayeuna kurang diputerkeun jamna ti angka 10 pundurkeun sampai ke jam 8. Kira-kira butuh waktu setengah jam moal. Naon sababna? Sabab urang anu muterkeun. Kangjeng Rasul Isra Mi'raj diisrakeun jeung di mi'rajkeun ku Allah. Cek santri mah kalimat nage subhanalladzi asra kalimah fi'il madi muta'an yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula bih ngagaduhan fa'il jeung maf'ul. Mana fa'ilna? Alladzi kalimah isim mausul nyaeta lafaz Allah, maf'ulna saha? Abada. Kangjeng Nabi nu dimaksud berarti Kangjeng Nabi Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Lain Kangjeng Nabi nu lempang sorangan, tapi dilempangkeun ku Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa menggunakan hayawan di surga nu diaranan buruk. Lain ngaran hayawana tapi hayawan disebut buruk teh ya. Buruk mustaqun minal barki. Satu kalimat diambil dari kata barki. Barki itu adalah kilat. Jadi artinya hayawan tersebut kecepatannya secepat kilat. Pan di surga mah segala macam ge secepat kilat, Pak. Hayang dahar misal, hayang dahar di surga ya digambarkan ke ulama. Lamun di surga hayang dahar teu kudu kurah koreh neangan sangu kana neangan centong segala neangan ya itu. Kretek hati hayang dahar prak kadaharan geus dihareupeun. Kretek hati hayang kadu prak kadu dihareupeun. Mun di alam dunia hayang kadu mun boga duit sia meuli ge. Teu boga duit kudu melak heula. Mending lamun buahan geus tilutan geus buahan teu buahan. Bener. Kudu melak, kudu ditangguan, udah sampai. Tapi di alam surga mah gampang, kretek hati prak langsung haya. Sehingga segala sesuatunya pun secepat kilat. Segala macam di surga mengenai, segala macam di alam surga mah ayah kabeh di surga. Ngan rada bingung ya cik bapak-bapak. Kula mah mikiran, ya lamun ka surga kira-kira di surga aya jisam semua. Kira-kira di cek tukang ngarokok, kira-kira di surga ayah gudang garam filter moal. Kumaha tuh? Di surga ayah moal cina Magnum, Sampurna Mil ayah moal di surga. Atau moal ayah ka mana neangan seuneuna tuh? Kana raka ulin heula. Saya tah kembali deui. Di surga mah segala macamnya segala cepat sehingga hayawan anu pake mawa Kangjeng Rasul di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak membutuhkan waktu banyak, hanya sepertiga malam bolak-balik Kangjeng Nabi geus datang dari Mekah. Naon hikmah daripada peringatan Isra jeung Mi'raj? Hikmah daripada Kangjeng Rasul dipanggil ku Allah dalam perjalanan Isra jeung Mi'raj karena Kangjeng Rasul rek dibere satu amanah kewajiban anu wajib kudu dilaksanakeun ku urang selaku umatna nyaeta kewajiban salat sapoe sapeuting 50 waktu. 50 waktu memehna eta salat anu diwajibkeun ku Allah pikeun urang selaku umatna sapoe sapeuting wajib ngalaksanakeun 50 waktu. Ku Kangjeng Rasul diterima. Begitu Kangjeng Rasul turun kana langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5 papanggih jeung Nabi Allah Musa alaihi salam. Cek Nabi Allah Musa, ya Muhammad, anjeun dipanggil ku Allah aya naon? Cek Kangjeng Rasul, kaula dipanggil ku Allah diberi satu amanah nyata mangrupakeun kewajiban salat 17na sampai sapeuting 50 waktu pikeun umat kaula. Kumaha saur Nabi Allah Musa? Muhammad, kula mah ngabejaan ya. Eta salat 50 waktu lain saeutik man. Mun bahasa urang. Loba eta loba. Lamun misalkan 50 waktu ku anjeun diterima bae, anjeun mah sanggup salat sapoe sapeuting 100 waktu ge. Ngan ieu mikiran umat tak komo ta urang Cibubel. Aing mah khawatir.
khawatir ieu loba ditinggalkeun ku umat anjeun. Laju umat anjeun loba doraka. Lamun umat anjeun loba doraka, loba nu asup ka jero neraka, pan kumaneh nu sedih nama. Laju kumaha teu burung aing geus ge burung Nabi Allah Musa. Anjeun maning balik deui ka Allah minta dikurangan. Karena Nabi orang karunya ka urang selaku jadi umatna, Kangjeng Rasul balik menghadap ke Allah, minta tas salat tina 50 waktu dikurangan. Akhirnya ku Allah dikurangan tina 50, dikurangan 5 waktu jadi 45. Begitu panggil deui jeung Nabi Musa, cek Nabi Musa 45 kilo bating. Alik deui. Kurangan deui kitu. Karunya umat anjeun. Ya, ulama mere contoh Muhammad, andaikan sholat nu 45 waktu diwajibkan karena umat kaula ya cek Nabi Allah Musa, sedangkan umat kaula mah baheula awakna leuwih gede tibatan umat anjeun, tanagana leuwih pedas daripada umat anjeun, pola pikirna lebih pedas daripada umat anjeun. Yakin niscaya umat kaula nu leuwih gede awakna leuwih pedas tanagana dibere kewajiban sholat sapoe sapenting 45 waktu, yakin niscaya maranehana ge moal sanggupeun atuh komodi umat anjeun. Umat anjeun mah manehna leutik, tanagana lemah, hutang begal deui. Atuh kumaha teu gedean apa? Bangke rame di zaman kuari. Hafal bangke Bu? Bangke liling. Bang emo kuari. Tukang karidit. Kulkas ngaridit, TV ngaridit, sepatu ngaridit, katiung-tiung. Aya di dieu tukang ngaridit ieu aya. Najan teu ngaku ge kuing makanya hoan. Sabab tiung mun ngarit mah dipake ge nyengsol. Ulah dihadekeun teh amah jadi kanyahoan. Insya Allah di dia mah balalakeun ibu-ibu nage di dia mah saroleha, amin. Katingali saroleha di dia mah balalakeun bajuna ge bar muslimah, papakeana rapi, kurudungna rapi. Dimaker pada urang wae palurah, ibu-ibu rapi kos kieu di lembur batur mah, ibu-ibu rapi kos kieu yang lamun ngahadiran ceramah doang. Di lembur batur mah atau jadi ke lembur batur, iya lembur pula. Ayatnya menggeus beres ceramah, kadang-kadang di jalan keneh tiung geus pindah karena tak-tak. Lempang jeung salaki, salaki panggeulana, salaki mukakeun lawang, nu panggeulana asup tiung. Serapak deh tiung. Doang dibawa ku buruk bae teh tiung. Tapi insya Allah di dia mah insya Allah ibu-ibu nasaroleha, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kulama merengan saukur meresaran hungkul Muhammad anjeun maning balik deui ka Allah. Ulah sampai umat anjeun loba doraka gara-gara ninggalkeun salat, anjeun maning balik deui ka Allah. Karunya umat anjeun. Ayeuna Kangjeng Rasul balik deui ka Allah, menghadap deui ka Allah. Dikurangan deui ka Allah 5 waktu sampaikeun bulak-balik sampaikeun ka 8 kali balik. Tina 50 waktu 9 kali permohonan, maka eta salat dikurangan tina 50 jadi 45 jadi 40 jadi 35 jadi 30 jadi 25 jadi 20 jadi 15 jadi 10 dengan hasil akhir salat anu diwajibkeun ka umat-umat Kangjeng Rasul sapoe sapenting 5 waktu. Ngan tetep sanajan salat dengan 5 waktu catatan ku Allah dituliskeun ganjaranna sarua jeung salat 50 waktu. Alhamdulillahirabbil survei membuktikan ternyata 5 waktu ge ngabadah meninggalkeun. Bener tante? Urang mah salat waktuna sesa kabeh. Salat dohor sesa ngob. Pengajian ibu-ibu beres jam 10:30 eta kadang-kadang si Iyoh jeung si Mumun jeung si Kokom teu kira balik ka imah. Ngarumpi di hadapan warung. Teu pirahan diobrolkeun mangan saukur tas. Cik si Kokom, "Hei, Iyoh. Aing buka tas anyar." Pan ibu-ibu masuk hayang pamer bae palurah. Aing buka tas anyar tuh dulu tas lagi. Bagus kadeuleuna. Sanajan ieu tas murah tapi henteu katempo murahan. Emang sabaraha kitu Kom?
140.000 jeung ongkir. Emang melina di mana? Lazada. Oh, murahnya sanajang kadeulana leutik tapi ieu eusina mah loba. Aqua gelas mahi 4, puluh mantang mahi 8, puluh jahu mahi 6. Horeng ibu-ibu mamawatas teh jang paranti mawa anu karar itu. Pan pangrajina palurah ibu-ibu maka pangajian mawatas, ndek kondangan mawatas, ngalayan mawatas, nong nugering mawatas, arisan mawatas, orang jerona mah naonan. Kapangajian kabeh ibu-ibu marawatas, orang ngebuka kitab nama seorang. Ada dulu begitu. Atau kabeh marawa mamawatas, batur mamuka kentas nyokot kitab, saya mamuka kentas nyokot kacang. Ayam gitu. Ting buku mah haji kami makara rasul, jalan bentuk ngaji teh rasul. Atuh hade bae. Nu penting masih kena daek datang ka pangajian eta mungkin salah satu manusia nu dicalonkeun ku Allah bakal maotna husnul khatimah. Sabab bu ganjaran ngaji eta lain leutik-leutik ganjaran. Cek malaikat Jibril ganjaran jelema sakali diuk di pangajian sanajan diuk doang ku ari diuk doang huha gitu doang. Urunan henteu naon henteu kan huha doang gitu. Eta sakali diuk di pangajian ganjaranna leuwih bagus daripada salat sunat 1000 rakaat. Tuh. Sakali diuk doang. Baik itu ngaji rutinan tiap mingguan atau ngaji musiman seperti ngayakeun peringatan Rajaban, peringatan Muludan, lain ganjaran leutik ya urang kikieuan. Ku Allah diberi ganjaran leuwih bagus daripada salat sunat 1000 rakaat. Ngahaja-haja Pak Bu, urang rek ngalaksanakeun salat sunat tepikeun ka 1000 rakaat. Sumpah be kula urang ge moal sanggupkeun, sumpah. Ih bener Pak Lurah ge. Boro-boro 1000 rakaat, Bu. 23 rakaat ngan saukur setahun sekali tiap bulan puasa doa sholat taraweh kadang-kadang ramena gitu malam hiji malam 2 malam 3 malam kaopat geus nanyaan imam Imas saya imamna teh kokom angel setan masih make bae sholatna malam kalima sarua kokom keneh atuh teh sholat deui bae malam kagenap yuyuh leuwih angel saya mah geus aya make bae. Atuh salat malam takbiran saya tuh urang ngahaja-haja yang menang ganjaran salat sunat 1000 rakaat ngahaja-haja ngalaksanakeun salatna jang jauheun Pak. Tapi sekali diuk di pengajian walaupun pengajian musiman seperti ayeuna diuk niat ngaji maka Allah mere ganjaran lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bahkan bukan hanya sekedar sholat sunat 1000 rakaat ganjaran nu dibikeun ka jelema daek datang ke pengajian. Sarua jeung diberi ganjaran deui ku Allah sarua jeung noongan jelema nu muriang 1000 nu muriang. Noongan jelema nu muriang 1000 kudu sabaraha rumah sakit Pak Lurah. Bener tante Bu encan lempangna ti dieu ka pelabuhan bae jauh kula sakali bae ka dikut nyeri awak teh sumpah atuh komo dikurung ngomong jeung masa kayak bolak-balik ka gitu encan make modal noongan nu geuring misalkan saurang dibawakeun jeruk 1 kilo be 1 kilo jeruk hargana 15.000 kali 1000 jelema melah nyuk bener eta ge lamun noongna barang bawa lah aja budak kuari menolong atau noong doang tilok barang bawa Balurah atau noong noong bae noong bisaan be alasan mah enggeus haji noong nu geuring masuk barang bawa kunaon gitu nu geuring mah paraid sumut atuh kadahar nu geuring be kudu cager kadang-kadang noong kolotna doang ge noong kolotna boro-boro ku barang bawa noong kolot kan seukur noong doang kolot gering kadang-kadang kolot gering padahal jauh-jauh amat ngan seukur kehalangan sa RT bahkan kehalangan 5 imah kadang-kadang kolot geringnya hona ti batur kolot geringnya hona ti batur berarti kanyahoan main nanti lak noongan jadi kolot kolot siang geus gering geus 3 poe piraku sia teu moal noong bisi umur mungpang-mungpang aya keneh geura toong kan itu
kakarak nolol kan jadi kolot atau noong doang abah kurang gitu sih gering tak abah atau pokok kadang aku di aing cager tak gering aing ngecepat bae tengah imasian nanya kumaha hampura abahnya karak bisa noong bah hampura cenah ieu noong kayak ngeunteu barang bawa bah nganoongna doang ka dieu laju emang naon cenah dirasa ku abah ieu dirasa naon cak bapana teu aing teu boga rarasaan pan kurang gitu bah teu boga rarasaan atuh salis mah dia teu barang bawa teh teu boga rarasaan coba dia mawa salak mawa jeruk atuh hasilna atawa kesedam aku aing kaasaan atuh yen sia ieu teu barang bawa teh teu boga rarasaan juga kan atuh mantak naon padahal mah kolot malen hayang pamere tinu jadi anak kolot lain ngarep-ngarep pamere tinu jadi anak tanya ke kolot sok kolot lain ngarep-ngarep pamere tinu jadi anak kadang-kadang anak barang bere kanu jadi kolot ku kolot dibikeun kanu jadi anak sok lebaran anak di Jakarta baralik ka lembur masing-masing datang ka imah mere duit ka kolot bara duit 150.000 saminggu sampai meh lebaran datang ka imah kolot mere duit ka bapana 150.000 ieu Pak jang bapak kak mana 50.000 cicing dinu kolot sabaraha bulan setengah bulan aduh saminggu memeh lebaran sampai-sampaikan saminggu sampai lebaran dahar tina indungna jajan incu ti indung kolot setengah bulan cicing di imah kolot mere duit 200.000 laju ndek balik deh ke Jakarta minta ongkos mah teu boga ongkos cek mana ke seborong ieu bere kumana 100.000 ku bapana 200.000 atuh untung bener tante tuh kolot mah teu ngarep-ngarep pamere teu jadi anak ngan kolot mangan sakur hayang ditembongkeun simbol kasih sayang anak kanu jadi kolot mantak naon kolot ketika keur gering tong kolot ngan saukur dibawakeun jeruk sakilo ge kolot manggeus atoh datang ka imah kolot bawakeun jeruk kolot kagoler keur gering assalamualaikum hampura bah karak bisa noong kudu nama ieu abah keur gering teh anak nu kudu nungkulan hampura bah nya karak bisa noong ieu bah aceng mawa jeruk bah jeruk si madu ieu bah amis bah peusikeun bah nya peusikeun ku anak manjakeun nu jadi kolot pesikeun ta jeruk bersihan jeruk huapan kolot hiji ulah sakaligus sama dong yang berapa kolot huapan hiji tah geus dihuapan karak ngomong minta hampura kalau jadi kolot hampura bahnya guru nama ya anak mengurusan abah guru nama abah gering anak nu mau ke rumah sakit kuna menu perhatian kalau jadi kolot nunggus teu walakaya guru nama anak ngan hampura lain ku teu hayang mawa ka rumah sakit lain ku teu hayang mubarak ku ari keur usim kos kieu boro-boro usaha ngojek ge eueuh penumpang anak geus 3 minggu teu sakola pamajikan geus ngadat bae jetrok dibere duit dapur hampura ieu mah boro-boro hayang mawa berobat ulah ge keur teu boga duit geus setengah bulan kira-kira abah boga tetendenan tah 2 juta bebas tingali kolot sakitu keur ngagoler teu walakaya tapi ketika ngadenge anakna sangsara duit 2 juta menang ngumpul-ngumpulkeun kolot gorosor diinjemkeun kana jadi anak sanajan anak bahasana nginjem ieu mah paknya nginjem ngan nyaho aing geus eta moal mayar moal bener tante insyaallah mantak naon ya mumpang kolot urang aya keneh tah ganjaran ngaji teh bu urang kikiran cicing dina tempat sanajan urang teu kabagian nanaon tapi ganjaran ku Allah geus disadiakeun anu mungkin salah satu bisa nyampekeun urang ka dalam surgana Allah teh adalah ganjaran urang kumpul di ieu tempat amin ya Allah ya rabbal alamin kembali salat urang teh waktuna sesa kabeh salat dohor sesa ngobrol bu amprekan tina ngomongkeun tas kumaha ujung-ujungna cek batur nanti dia mengenah ieu salakina loba duit salakina hayang ieu hayang itu tinggal menta ka salaki jasa salakina loba duit aing mah boro-boro punta penta ieu itu mu kena geus 3 tahun can ganti-ganti mana bulan puasa deui nu itu tai reungit domina huluna ge aing mah boro-boro hayang ieu hayang itu jasa salakina ge eueuh kalakuan salakina ge teu boga penghasilan unggal poena ge salaki kami mangan SB teureun-eureun
aing mah teu kebeneran teh bukan salaki. Aing ngomong teu kebeneran sagala. Aju kumaha cek batur anu sejen. Masih kena mendingan salaki kumaneh mah. Sanajan salakina tilok ka mana-mana ge di imah bae lumayan tanagana mah bisa kapake. Bisa pake mawaankeun susuhun. Bisa pake ngasuhkeun anak. Pan kadang-kadang kuari mah Pak, pamajikan tutah dita ka salaki teh gampang. Tuh, mantak melek hungah ngarasa ieu. Lihat ge kuari ka salaki tutah dita gampang jasa. Neuk ngaji bege neuk ngaji. Ka salaki sempet keneh nitah. Salakina keur hees di mantas ronda keur peuting jeung Pak RT. Jam 8 sareken, jam 8 sareken, pamajikan usah gebrek-gebrek. Ka udang. Deuleu jam deuleu. Atuh teteh deui salah batur keur peureum titah ngadeuleuan jam. Atuh mantak naon teteh nu keur beunta deuleu, kurang hayang ngadeuleu amat mantakan aja. Cak salakina naon, aing kitu titah ngadeuleuan jam atuh deuleu. Ieu geus jam 7:30. Kami ndek ngaji pan ieu poe Salasa pangajian ibu-ibu. Cak salakina aing ge nyaho pan aing lain ibu-ibu. Nyaho aing ge nyaho lain ibu-ibu ngan kami bebeja ieu kami ndek ngaji bisi engke hujan. Pakaian ingatan. Bener. Salaki geus gampang sudah kita. Masih mending salaki kumaneh mah bisa kena di alat tanagana. Enggak salaki aing mah tilok aya di imah lempang isuk balik isuk. Kemana gitu? Musal. Gedeng-gedeng jejer deui nu dibeli. Pepelik aing mah eueuh sampai ka kuari ge sabelah-belah acan. Hayang kitu deui. Teu karasa ngobrol, tinang mimiti ngobrol kentas sampai ngomongkeun salaki ujung-ujungna barang di dalam geus jam 2:30. Aih sia momon can salat geus jam 2:30 balik. Karak bubar ka imah. Jam 3 kurang saparapat ka karak cai, jam 3 kurang 5 menit ka karak takbiratul ihram Allahu akbar salat. Beres 4 rakaat ulung salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah asar beduk na ditabeh ngajik si kokong kubabari amat di waktu tadi keneh dohor geus asar deui atuh teu babari kumaha kokom jasi ama salatna ge jam 3 tuh. Sholat dohor sesa ngobrol, sholat asar sesa di pasar, sholat maghrib sesa neangan kotok jeung bebek jeung kotok setengah genep can panggih setengah genep can asup ka kandong sholat jeung pamajikan seah nyaran muka kebon muka dapur tetangga kabeh tetangga dapurna diteangan ku pamajikanana. Hei iya mangadil kotok kami tanta teu cenah kami bisa buka kotok heuh bisa kotok kami ka dieu gitu. Wah, kayak gitu kotokna kos kumaha gitu. Kotokna warna abu-abu, ngandina jangjangna warna lamak putih. Wah, kami meureun nempok. Salaki nyaran ka tiap-tiap kebon, pamajikan nyaran ka tiap-tiap dapur. Teu karasa nyaran kotok jeung bebek sampai ke jam 7:30 wani ninggalkeun salat maghrib. Bener tanda. Kunaon ai gara-gara kotok teu asup kana kandang setengah genep salaki jeung pamajikan wani ninggalkeun kana salat. Giliran boga anak parawan anu geus gede anu geus balik sampai jam 11 peuting dibawa ku ka bobohna indung jeung bapana ngajar domba. Bener tante ini mas ditanya ku palurah ini tadi bener digalai ku peuting ieu padahal mah Pak bu kotok jeung bebek sanajan tidak asupkeun kana kandang sampai ke jam 12 peuting kotok jeung bebek moal kudu nungtut di akhirat kana urusan moal. Tapi giliran boga anak anu geus parawan dibawa-bawa ku ka bobona sampai jam 12 peuting indung jeung bapana can nyaram acan indung jeung bapana eta nu kaasupkeun indung bapa dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannata abada. Jalma dayus ulah ngarep sia hayang asup ka surga, ngambeu surga na ge moal. Kunaon melotot? Aing kitu pamali kitu haji lamun bobogan pamali.
Berarti bapak nanti indung lamun ngantepkeun bae doraka gede. Bahkan nu tanggung jawab teh indung jeung bapana, andai anak ngalakukeun kamungkaratan indung jeung bapana can pernah nyaram. Kabayang pak lalaki jeung awewe duduaan mau motor dibawa ke pantai carita, tiuk dina handapun tangkal kalapa, bari jeung sasaha atuh meureun rubaraba, balik jadi parabola. Parawan bobol saha nu bakal tanggung jawab indung jeung bapana nu ngantepkeun anak bobogohan di alam dunia can pernah dicaram sakali-kali aja. Bau cak pamuda teu endah ieu ngondang kieu ieu. Waduh urusan aing ripuh ieu Siti ripuh. Kuduna kumaha seorang bapak yang paling bertanggung jawab. Banggas burung haji enggeus kieu mah mulai ti kuari anak kabeh dilarang untuk bobogohan. Malam minggu jagaan ku bapak di hareupeun imah. Jagleng be bapana di hareupeun imah. Tuh malam minggu datang deui buka bogoh. Pak Neng aya eueuh. Tadi tos nga-WhatsApp aya cak aing eueuh. Bener Pak, bener. Denge kenceng, disamet kuari, siapa menbogoh ke anak aing, geroken indung bapak sia, lamar anak aing, kuari ku yang saya dikawinkan. Bobogohan, samet dia baik. Cak kiai haram. Indung nanti buri mirintil bari ngelek-ngelek satu. Tidak perlu kelempang, ka anak mau ulah sok galak-galak teuing. Ka anak mau ulah sok saheura-heuras teuing. Kudu inget pan urang ge leuwih parah. Usim layar tancap kebon cabe Mang Ujang beak digali. Usim jaipongan samping kakak tinggalin di kebon geus ngasa. Insyaallah. Aja kumaha ngajak bapana, geus kumaha emak bae. Kurang mah tegas dong kalau kumaha. Aing ke rumah sak baheula urang jelema Badungan, sampai urang nu Badung, ulah sampai nurun ka incung, ulah sampai nurun ka anak. Kitu kuruna mah. Cak pemuda geus dak cirian ulah diundang di kieu kieu ya. Ribu aing urusan aja. Bener Pak. Insyaallah tabarakallah. Ieu kurang kadang-kadang kurang dianggap hal anu biasa bae lah haji ieu mah kabogona ge wau ieu bager, ieu mah bager kabogona ge leh. Sabager-bager lalaki tengah penting mamawa bikang bari jeung pada bogoh aneh emang menteri cok aja. Itu bener. Neng, ulah sok gampang-gampang awak dimurah-murahkeun kana lalaki hanya dengan bermodalkan kata-kata pujangga. Jangan terbuai dengan kata rayu manisnya. Justru sebenarnya laki-laki yang mencintai seorang perempuan yang hakiki, yang mencintai perempuan dengan sesungguhnya, dia akan menjagamu, bukan merusakmu. Benar. Bobogohan sia 8 tahun genjur be anak batur. Ai dikawin henteu. Bener tante. Kalau orang kembali yo ulah sok mengatasnamakan cinta, nafsumu bukan cinta. Cinta itu adalah saling menjaga. Mun sia bogoh jagaan. Kumaha carana? Ngomong ka bapana, Pak, hampura abdi bogoh ka anak bapak, abdi minta waktu 4 tahun. Geus 4 tahun ki abdi datang ka dieu dilamar anak bapak, wayahna ti mimiti kuari sampai ka 4 tahun pangjagaan ke anak bapak, jaga dirinya dan jaga hatinya hanya untuk seorang pujangga. Benar? Gitu. Terus. Setengah 11. Nah, jadi ternyata memang Pak Bu ngajaga anak teh hese, boro-boro ngajaga anak yang ngaraksa salat urang sapoe-sapoe ting nu 5 waktu teh aya. Padahal si Kangjeng Rasul awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholahat sholaha amalu kulluh wa idza fasadat fasada amalu kulluh. Lamun man amal ibadah manusia nu pertama dihisab ku Allah di akhirat jaga itu adalah ibadah salat. Idza sholahat sholaha amalu kulluh. Lamun salatna endah, salatna sah, sholaha amalu kulluh, maka seluruh amal ibadah nu sejen pun ku Allah diterima, ku Allah dianggap bagus.
Tapi wa idza fasadat fasada amalu kullu. Lamun salatna teu endah, salatna teu sah, maka jangan berharap buka ganjaran ibadah haji, ulah berharap buka ganjaran ibadah sunnah, ulah berharap buka ganjaran ibadah umroh. Lamun salatna ku Allah teu diterima. Sedangkan ieu salat adalah ummul ibadah, biangna ibadah. As-salatu imaduddin, cek Kangjeng Rasul. Salat itu laksana tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Saha jelema nu geus ngajaga ngaraksa kana eta salatna, berarti manusia geus memperteguh, memperkuat agama sorangan. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Lamun jelema geus wani ninggalkeun kana salatna, maka sarua jelema tersebut geus nyoplokkeun agama dina awakna. Naudzubillahi min. Bener cek Kangjeng Rasul dina ucapan usajin, paman taraka salata amdan muta'ammidan faqad kafar. Saha jelema nu ninggalkeun salat amdan sengaja, muta'ammidan dihaja-haja, faqad kafar, maka dia termasuk daripada orang anu kafir. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan wasilah peringatan Isra wal Mi'raj urang jadi selalu semakin menjaga kana ibadah salat urang nu 5 waktu. Insya Allah kahartos Bapak. Alhamdulillah. Bapak kolot kula baheula pernah ngomong kieu. Cak Bapak kolot kula, haji mun caramah di mana bae geus menang sajam, nu ngadengeun geus ngartieun geusan. Sebab tujuanna ge yang kaharti. Kahartos tatacan. Kahartos tatacan. Tacannya. Horeng Bapak kolot kula ge pernah ngomong kieu. Cak Bapak kolot kula haji mun caramah di mana bae geus menang sajam leuwih, nu ngadengeun teu ngarti-ngarti bae, meujeuh sakebal-kebal teh capek-capek. Jadi mudah-mudahan aya manfaatna khususna pikeun sim kuring, umumna keur urang kabehan, urang adu adi bebarengan, mudah-mudahan ieu urang ku Allah sing dijadikeun umat Kangjeng Rasul nu berhak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi orang bukan hanya di ini tempat, terus silaturahmi orang manjang sampai berakhir di dalam surga anak Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna nada dihapunten. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.